Maneh lihat kan anak Nabu Kokom? Iya, Cek. Astagfirullah. Nah, begang kieu maneh sanggeus kawin teh. Maneh teh dibere dahar ku salaki maneh lian. Atawa susahnya maneh geus kawin teh. Teu bahagia kitu geus kawin teh. Geus kawin teh teu dibahagiakeun nya ku salaki. Lihat tempok eta badan maneh meni begang kieu. Meni teu enak dipandangna oge. Meni cigah tihang listrik badanna ge. Cah Haji, naon Cek? Cah Haji, apa teh kasih Lia? Naon gitu? Si Lia, tadi abi panggih di jalan jeung manehna Cah Haji. Badana ciga tak olah hirup ari Cah Haji. Cek karek nyaho nya Cah Haji. Badana teh pisan kieu kan? Nya Cah Haji katempo pisan beungeut na oge. Ciga kolot Cah Haji. Paling ge eta mah susah, Ceu. Tandaan we lamun jelema geus kawin, badana begang, berarti eta tandana teu bahagia. Bener kan Cah Haji? Teu cigah urang-urang, montok, semok manja Cah Haji. Genah di tempona. Coba lamun begang tinggal tulang ditiup angin ge ngalayang Cah Haji. Nya Cah Haji. Ngabatin ciga nama geus kawin teh nya. Begang. Emangnya lamun cicing di kampung mah geus paling bener. Cicing di imah lain naon. Kaluar saeutik wae pasti geus jadi bahan gibah. Naon nis, da urang mah teu ngagosipkeun maneh da. Ari jadi jelema ulah sok kepedean lah. Lain kepedean tapi urang miris nempokna. Sama awewe saling menghina, saling caci. Nya gitu, lamun kumpulan ajeng jelema-jelema nu biwirna ruksak, pasti ketularan oge biwirna. Mani repot pisan maraneh nguruskeun badan batur. Alus keneh maraneh nguruskeun badan maneh sorangan. Tempo eta lemakna berlipat-lipat. Jeung karunya pisan lamun nempo salaki ece. Lamun dibonceng ku motor ku salaki ece. Jemping eta motorna. Lamun dibonceng dina motor ciga mawa gajah. Lamun jalan-jalan jeung ece kesana ciga mawa kudanya. Nyeri kan disebut kitu. Matakna iboga bibi teh dijaga leuwih hade main jempe. Daripada loba ngomong. Ujung-ujungna nganyerikeun perasaan batur. Emang bagi Cah Haji, Cepitri, eta kata-kata heureuy. Tapi kan maraneh teu pernah nyaho rasa nyeri hate jelema saat ngadenge ucapan maraneh. Geus karolot kieu mah bibir teh gunakeun jang barang dahar. Jeung ngomongkeun nu alus-alus. Ieu jelema nu otakna na dengkul teh. Nu begang disebutkeun susah, nu gendut disebutkeun sukses. Teu sakabehnya aya nu awakna gendut tapi ekonomina susah. Aya nu awakna begang tapi salakina pengusaha. Jadi jelema mah ulah loba nguruskeun awak batur. Tapi nu kudu diuruskeun ku urang mah kumaha carana hirup supaya teu ngarugikeun batur. Jeung nganyerikeun batur. Nice.